Gusti si Betty eta naon gawe? Bet. Hei, kunaon maneh? Apan bieu ngajeleng kaluhur teh ya geuningan. Ih, anjing. Ari werteng kaumpulan maneh. Teu kerasa teh bareng direm. Gusti tempo ngewewek eta aing teh seurieuna lapetan dak nolon ya Allah Besti tempo Gusti perjalanan. Geus di mana? Teu kuat atuh ngaranna ge yang ngompok anu teu kerasa kumaneh. Lain ngewewek lapetan ting isukan ku aing dipempes ya tuh ku tapas arek. Saha nu daek ditempes ku tapas. Maneh ge daek moal. Bae, ame ganyel lah ngewewek tempo kebujur-bujur balarasa tinggal ka handap. Lain dihaja. Da alapanan toran si anjing mah ngewewek ke handap kang sirina teh. Tempo bari mangprang mung eleh anjing geus weuning ngompol heueuh tingali Besti. Teu kahaja ieu di jauh ka sukan atuh. Heueuh bae we nya antepkeun. Cenah geus balik cenah omeh aing geuleuh bohag seur anjing ah. Babah dadah.